tukang son ieu teh ibu doakeun abdi teh tita tadi teh geus aya di bumina Kang Haji di kuping-kuping ku abdi da abdi teh sanajan jauh cepil mah ibu masih keneh normal ti mimiti nu MC anu kori nu sambutan meuni eueuh nu ngaduakeun ka tukang son watir da sok acara teh lain poe ayeuna wungkul meureun geus ti kamari akang teh cineluk di dieu ngome-ngome kabel, ngome-ngome mic, bahkan kita tadi ku abdi diprotes angkat tribolna sababaraha kali mun hayang mamerenan si eta teh nemal hayo we nawar. Terima kasih Mang hampura eueuh nu ngaduakeun ka Mang. Ayeuna ku abdi rek didoakeun. Da aslina di pasantren ayeuna di dieu ngayakeun acara moal rame mun eueuh nu kieu nah tuh si itu teh berjasa. Nah kunaon aja meni eueuh rasa rumasa meni mau ngaduakeun ka si eta. Mang didoakeun ku abdi mang teh sungjing sing ka surga. Jung duaan ka surga bareng jeung salon-salona. Sing emut bu umur teh moal lila. Leuheung lamun abdi nu panjang umurna, kumaha lamun salaki nu panjang umurna, abdi mau ti heula rek kumaha nasib kongkorong ladang haji ti Kang Haji Oni. Kitu tah. Pikirku ojo nalangsa meureun urang di jero kubur mikiran kongkorong kakarek dipake saminggu kaburu maut salaki nu atoh mangi kongkorong anyar tuluy kawin deui mas kawina kongkorong urang ladang ti Haji Oni jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti mung pertemanan yang menyakitkan padahal mah duitna loba unggal poe dahar nage di rumah makan Ampera dengan sangu nage jeung lauk nila cai nage Aqua gelas nage Pisensa tiung nage Joya El Jata jeung gelombang cinta merekna sarekna unggal poe dina kasur busak nu merekna Alga geuning kunaon pegang awakna si goreng batina teu bahagia kasiksa da salakina kagoda ku awewe SMA HP iPhone ari salaki main di belakang selingkuh jeung cepopon teu bahagia mending keneh hirup masanajan nini aki-aki unggal poe nginum cinteh bari nu kamari tapi kalau suami tidak pindah ke lain hati aku mah happy adeuh matak silakan ayeuna ibu tampilan boleh beda nu belah dieu tiungna rupa-rupa nu beh dieu bajuna rupi-rupi kajen teuing baju rupi-rupi kajen teuing baju rupa-rupa nu penting urang ulah boga panyakit paru-paru ningali baju batur anu rupa-rupa jeung nu rupi-rupi yuk urang samikeun hate urang sarupikeun ayeuna hati ku kalimat la ilaha salawe 20 aya injuk dina meja awewe zaman raresep nganjuk tara bebeja ya Robi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka acar nuangna dibaraseuhan. Duka tarunuh duka lalapar nu ngajawab salam soratna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam soratna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli korma di kardusan daun salam ejeng opak ieu jalma loba pisan hanjakal nu ngajawab salamna kurang kompak. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Siap Ibu Araya
upami abdi sakali deui maca salam bade diwaler moal, bade tarik, bade kompak, cak sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nu ngajawab salam didoakeun sing arawet muda. Ngan ibu-ibu nu teu ngajawab salam didoakeun salakina sing meunangkeun mamah muda. Amin teu eta. Ibu ngajawab salam nembe ridho, ikhlas, sadar, teu kapaksa. Haji Sulam di imah ce Isah nu ngajawab salam sing laleungit kasusah. Haji Sulam di imah ce Nunung nu ngajawab salam sing dijauhkeun tina kabingung. Hiji deui aya ragaji di imah ce Iroh nu keur ngaraji sing tariasa arangkat haji jeung umroh. Ya Robbal, Ibu amin menitarik hoyong ka Mekah. Tos daftar teu acan. Ngimpi heula. Sabab keur ibu-ibu nu keur ngaraos ayeuna, nu keur pangajian ayeuna, sekalipun ibu setiap waktu setiap saat aya nu ngaduakeun ka ibu, cek nu ngaduakeun teh ece sing engal ka Mekah ku ece teh diaminan amin. Ngan hampura ece ka Mekah teh teu cukup ku amin. Keur awewe urang dieu hoyong ka Mekah teu cukup ku amin saja. Dasaratna ibu tiasa dugi ka Mekah, tiasa dugi ka makom Rasulullah nu aya di Madinah. Syaratna nepi ka ditu teh kudu aya dukungan ti salaki. Ih, duit loba, salaki tengah dukung moal angkat ece. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, muqaddimah itba'wai kanu tipayun. Patali waktos ibu parantos jam 11:30 kirang 1/2 jam. Katingali ibu-ibu nu belah dieu mah lumayan rada husu. Nganu belah ditu ningali ibu-ibu abdi gagal fokus jiga nu keur laloba pikiran. Yeuh ma hampura meme abdi nuluykeun pangaosan keur ngaji mah ulah ngalamun, ulah seur emutan, komo nu beh ditu nu nyarane jiga nu keur mikiran Mang Aang. Teuing abdi mah curiga jigana si Ece itu mah nu keur nyararane keur mikiran Mang Aang sabab ngahuleung wae. Lain Aang Asep, lain Aang Haji nu aya dina pikiranna nyaeta Aang Suran. Pandi dia teh nu ngaos teh ibu beda-beda. Aya nu kolot, aya nu ngora, aya anak muda, aya orang tua. Perbedaan antara nu budak jeung nu kolot, ari anak muda mah kerja ratuh cinta, nu kolot kitu mah biasana kerja ratuh tempo. Nah, makana hampura Ece keur abdi mah upami ngaos, Ece nu keur ngaji tong ningalikeun ka pusing, keur ngaji mah tong ningalikeun ka bingung, keur ngaji mah tong ningalikeun ka susah. Meskipun ibu di imah loba masalah, keur ngaji mah kudu loba sedekah Ece. Aku mah Ece we lah. Lain salah wae kaliru eta teh. Ari salah wae mah mutlak teu benerna, ari kaliru mah kasalahan nu teu dimaksud. Oh, ya Ece ari urang Sunda ulah sok nyebut ohnya. Geuning kudu kapan ari Sunda identik bahasa jeung kata huruf sarupa hiji ku a. Beda jeung Jawa, ari Jawa mah bedana huruf teh ku o.
matak lamun ibu nyebut oh ganti engke maku kunaon abdi ngaran Aah sabab asli abdi orang Sunda da kamari mah ceramah abdi di Kabupaten Brebes ganti jadi oh. Sok gerak kompak lah ayeuna mah ibu rada nyora kaluarkeun mun di Sunda nana berarti di Jawa mah nono mun di Sunda iyana berarti di Jawa mah tarik mun di Sunda tata berarti di Jawa mah mun di Sunda katak berarti di Jawa mah bangkong pan kotok mah hayam semuanya tina katak jingjikana kotok hiji deui awas nu teu nyora nyeri huntu tah ce mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih ibu sing sopan katamu teh tong monggo colok. Atuh ibu mah nya torojol saya mah cek ibu teh monggo colok mah nya kitu. Uyos ieu ngaosna upami dugikeun ka jam 12. Sok jujur lah jujur, mun dugikeun ka jam 1 siap. Tepikeun ka jam asar siap. Luar biasa. Ibu siap, saya tidak siap. Ngan luar biasa kebanggaan ya kanggo Kang Haji sesepuh pasantren di dia, ibu-ibu di dia mah diajak ngaji tepikeun ka asar ge siap. Berarti nu kieu ciri ibu-ibu raresep ngabohong. Muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ayeuna abdi tiasa tepang sareng ibu kalih bapak kadang warga. Luar biasa tempatna di tempat yang sangat istimewa dan mulia. Bukti ieu teh pesantren naon namina ibu? Miftahul Huda. Nu hadirna rupa-rupa aya ibu-ibu, aya bapak-bapak, aya pamudi, aya pamuda, bahkan teu kalangkung pasti nu keur ngaji di dieu aya duda jengran, aya randa. Aya teu aya dina meja ka abdi panitia ge teh opa mere cai menikat 2 rupa. Aya aqua jeung larutan penyegar cap kaki 3. Di dieu mah ngan 2 rupa, di batur mah suguh dina meja teh sok rupa-rupa. Moga-moga sadayana nu keur ngaraos dinten ayeuna urang sing payus mungguh Allah taala di dunia urang jara di jalma anu bagja bari tarakwa. Moga-moga sadayana ku Allah dijantenkeun ahli surga. Kurang kompak amina. Lain ayeuna tadi amina. Bingah dina ati sanubari sabab dina ieu wanci abdi tiasa tepang sareng kadang wargi. Nu hadirna rupi-rupi, aya pameget, aya istri, aya kaum buruh pagawe negeri, aya pedagang sareng para petani. Bahkan dina dinten ayeuna nu keur ngaji aya pemain inti buktina aki-aki jeung nini cai dina meja 2 rupi ari di batur mah biasana sok aya cai ko. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir nu keur ngaji ayeuna ibu bapak kadang wargi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati. Mugi-mugi di akhirat kenging syafaat ti Kangjeng Nabi. Kurang tarik ya robbal. Sadayana aoskeun kalimat syukur ka Allah dengan bacaan kalimat hamdalah sama-sama alhamdulillah. Sing kompak alhamdulillah. Ibu kadieu punten ka pangaosan ayeuna tempatna di pasantren Miftahul Huda. Ibu dipaksa ku panitia. Oh kompak aya nu maksa teu aya. Ibu jeung bapak kalebet abdi jauh-jauh ibu kadieu lain pedah dipaksa, lain pedah kapaksa. Ece nu angkat ti bumi kadieu yakin kana ngaji moal aya nu dipaksa, moal aya nu kapaksa, tapi urang kadieu kabeh oge ladang maksa. Sing kompak ladang maksa. Sok aya ibu di lemur ieu pangaosan rutinan. Yasinan, solawatan, tahlilan. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Nyaulah nu maraot.
Ih. Berarti mah jemaah aliran sesat ya. Pancek abdi teh mun aya nu maraot sok tarahlil cek osok. Di dieu mah nu maraot tarahlil aya nu hirup arudud we. Allahu Akbar. Hampura ece sanajan ibu ka dieu ladang maksakeun, ladang angkatna ka dieu maksakeun. Hampura ibu ka dieu ibu aya nu muruhan, aya nu mere duit henteu. Ku Pak RT dibere duit. Ku Pak Lurah di Pasihan Acis. Ku panitia nu naik motor ibu di bensinan motorna. Ibu nu naik mobil rombongan ku panitia di bensinan di ongkosan mobilna. Ternyata urang ladang maksakeun ngaji. Hampura ibu sanajan ibu ayeuna teu aya nu muruhan panitia. Tuh tita tadi ku Allah tos diburuhan. Bangga keur jamaah nu keur ngaji ayeuna bari di tempat anu sae di pasantren tempatna. Ibu lengka sampean angkat ka dieu kana pangaosan, panangan dikepatkeun. Dosa mah tita tadi ku Allah tos dihampura. Alhamdulillah. Hoyong ibu dosa dihampura. Garaduh ibu dosa gede atau leutik ageung sabab pang ageung na dosa teh awewe kunaon awewe gede dosa kunaon istri ageung dosa di antara awewe nu gede dosa sabab awewe sok gede hilap eueuh sanes hitut hiji kana hitut deui atuh asa teu nyararamung. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kayak iya ibu tarunuh henteu. Nu belah dieu ece tunuh henteu. Sok upami tunuh jeung abdi mah ibu tong maksakeun tong era-era tibra we. Ku abdi mah dimaklum ibu tadi wengi kurang sare. Ayeuna nunutan keur pangajian wajar. Ibu ayeuna ngalengut keur ngaji wajar. Ngan lamun abdi keur ceramah di payun nundutan eta mah kurang sare. Ustin mah aku jemaah araredan aslina abdi mah kakarek ku jemaah disebut kurang ajar ngan untung abdi mah teu nyeri hate abdi moal delitan abdi moal jenolan ibu ka abdi nyebut kurang ajar tenang abdi mah teu rugi da engke wangsul ti dieu ku panitia bakal dibarokahan. Ari aja dibayar eta mah urusan panitia dibayar we syukur henteu we piraku ece ngan hampura ce da di dieu mah gudangna ilmu bisi abdi ceramahna ngacaprak hampura keun bae da ilmu mah di dieu seueur jadi abdi mah ayeuna ceramahna rek kumaha lempengna huntu nu penting mah jadi doa ti sararea. Tak iya dak blok iya nu teu areling mah tita tadi. Sok gerak nu pangtarikna nyebut kurang ajar blok iya. Ayeuna nu nyebut hayang duit blok iya. Yeuh ecek ka batur teh ulah goreng sangka. Ulah sok suudon abdi mah demi Allah ka dieu teu niat rek neangan duit da teu leungit duit. Ngan sugan jeung sugan we da ari jelema mah aya kahayang normal. Abdi wangsul ti dieu jadi namah-namah dulur ecek. Ah iya geus katepaan ieu kabawa virus kuno ieu. Ih ece abdi jadi baraya jeung nu edan jadi akrab. Insyaallah geus dulur, insyaallah ku berkah loba baraya, barokah silaturahmi ayeuna abdi wangsul ti dieu moal hese narima amal kasaean ece. Amplop deui. Ih ari ibu mau trek mau amplop moal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk sadayana ibu aoskeun kalimat syukur ka Allah. Urang daek ngaji alhamdulillah keur ngaji mah urang teh bisa seuri pedal urang teh ece teh apalah di imah nama loba hulang-hulang mah utang deui. Aya ieu nu boga hutang aya. Awas hati-hati. Tak iya nu di tengah nu nyebut boga hutang. Bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya emak. Emaknya nu nagih tengah jalan. Yuk siap ibu ngaji siap. Mapai jalan. Kompak-kompak. Kaluarkeun suara cek bisi setruk ditahan mah.
Angkat di tribal na. Rada abot keur mah batuk. Mapai jalan. Oh, keluarkan Bu. Entong kalau Allah ngahulang gitu. Ngajugjug. Kapangaosan. Ning jiji kalemur ari ibu kan ini teh lemur. Kadia teh kudu boga tujuan. Kadia teh bade naon ece bade pangao. Oh, balikan deui. Mapai jalan. Ngajugjug. Teka rasa capek sabab make kendaraan. Ibu kadia naik motor teu? Naik mobil teu? Lempang. Wios nu mapa oge sami tujuan mah nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa buruh ti Allah keur ibun angkat ngaos asal urang ridho karena Gusti. Matak silakan ayeuna ibu tampilan boleh beda. Nu belah dieu tiungna rupa-rupa, nu beh dieu bajuna rupi-rupi, kajen teuing baju rupi-rupi, kajen teuing baju rupa-rupa. Nu penting urang ulah boga panyakit paru-paru, ningali baju batur anu rupa-rupa jeung nu rupi-rupi. Yuk urang samikeun hate, urang sarupikeun ayeuna hati ku kalimat la ilaha. Sing kompak la ilaha. Makana bapak ecek nu di tukang sing wusu ngajina bacakeun kalimat thayyibahna bisi ayeuna urang keur ngaji dicabut nyawa ku Allah Subhanahu wa taala. Moal hanyakal, moal menyesal ibu ketika ayeuna nuju calik ngaos la ilaha illallah nuju dibaca kecelak teh ibu ayeuna nyawa lepas dicabut ku Allah. Ijroil nu nyabutna maut ibu bakal husnul khotimah. Tong wa ka amin da sakarat nage acan. Insya yuk bacakan kalimah la ilaha il tarik la ilaha il Muhammadur Rasulullah la ilaha. Tong asa-asa auskeun kalimat thayyibah. Kalimat tauhid baca la ilaha Muhammadur Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la. Semuanya lallah la ilaha Muhammadu Rasulullah ya Rabbi bil mus. Salawat ami urang kenging syafaat baca ibu salawat supados Allah masihan rahmat. Ya wasi'al karami maulaya sholli khalqi kullihim ya Rabbi bil mus. Baligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami. Aminan kusadayana panitia sareng jamaah ulah wa ka amin da sanes doa eta mah ke heula. Panitia sareng jamaah mugi ku Allah ditambih barokah. Doa na mugi diijabah, ibadahna istiqomah ya Rabbi bil mus. Waghfir lana ma madha
ieu sadaya jamaah mugi ku Allah diijabah sing tiasa arangkat jarah ka Mekah sareng Madinah ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. Amin deui tong bosen putra mugi disolehkeun rumah tangga harmoniskeun rizki mugi jembarkeun milikna mugi agengkeun ya Rabbi bil sidana waghfir ya wasi'al. Ieu mah tuturkeun tungtung bahasa abdi tong diaminan salawe 20 lain 20.000 salawe 20 aya injuk dina meja awewe zaman raresep nganjuk tara bebeja ya Rabbi. Yang penting sholawat baca maqasidana waghfir ya wasi'al dina lebu mangih kacang polong meuli padi ti pasir kirisik ibu-ibu meniting parelong ningali abdi mirip Dewi ya Rabbi sholawat waghfir lana ma mun keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae komo bari kalah tibra awas digonol kelong ya Rob sholawat mak sidana waghfir ya wasi'al karami tarik kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot entong beki ngaco embung salat ya Rabbi bil terakhir sakali deui waghfir lana ma madha salawe 25 angeun kacangna pariuk awewe zaman tarang mencrang punuk hawuk ya Rabbi sholawat mamadho kagok getek hiji deui aya simet meni galing ningal kutu di ceoneng ari beungeut meni glowing ngan hanjakal huntuna ya Rabbi catat aja sidana waghfir ya wasi'al karami Allahumma shalli wa sallim wa barik nu dipihormat kersana pengatur acara
MC Master of Ceremony ngalieu kabeh katuhu tita tadi si bapak nu ngareneng 2 menit ngicep-ngicep ningali abdi tukang son ieu teh ibu doakeun abdi teh tita tadi teh geus aya di bumina Kang Haji di kuping-kuping ku abdi da abdi teh sanajan jauh cepil mah ibu masih keneh normal ti mimiti nu MC anu kori nu sambutan meuni eueuh nu ngaduakeun ka tukang son watir da sok acara teh lain poe ayeuna wungkul meureun geus di kamari akang teh cineluk di dieu ngome-ngome kabel ngome-ngome mic bahkan tita tadi ku abdi diprotes angkat tribolna sababaraha kali mun hayang mameureunaan si eta teh nemal hayo we nawar terima kasih Mang hampura eueuh nu ngaduakeun ka Mang ayeuna ku abdi rek didoakeun da aslina di pasantren ayeuna di dieu ngayakeun acara moal rame mun eueuh nu kieu nah tuh si itu teh berjasa nah kunaon ece meuni eueuh rasa rumasa meuni mu ngaduakeun ka si eta Mang didoakeun ku abdi Mang teh sungjing sing ka surga jung duaan ka surga bareng jeung salon-salona gotong we ku duaan jung aduh bun pan ieu perbedaan tukang son teh da duaan ce nu ieu mah awakna leutik nu ieu mah gede ngan abdi teu apal ngaranna da can perkenalan ngan ku abdi marek dilelebah ieu nu make kacamata namina teh Kang Ahmad Gojali golongan jalmi lintuh ce. Terima kasih Mang nu dua tukang son mudah-mudahan diterima iman Islamna Bu Ibu teraskeun atur nuhun ke pengatur acara MC kemana MC na ieu teh ngaleungit oh aya tukang son anu parantos berjasa terus dibayar teh acan Mang teh acan muhun watir nu dipihormat sesepuh pondok pesantren Miftaul Huda pendiri utama kersana almarhum Kang Haji Hasanuddin mudah-mudahan doakeun ibu guru urang sadayana ku Allah di alam barzahna ditempatkeun dina taman surgana Allah raudhatun min riyadil jannah pala putra mantu nu dikantun karasan Kang Haji kalih mahajina Mahaji Mahbubah doakeun mudah-mudahan mahaji ku Allah panyawatna enggal diangkat di digentos ku sehat sing panjang yuswana mahaji da geuning ibu dikantunkeun ku apa haji ku Kang Haji urang tetos keung alam dunia keung ieu lembur tur pedahal putrana ge 7 aya da benten ari sosok kasepuhan mah matak ieu nu 7 putrana sadayana sing paranjang yuswana saha nu bade neraskeun perjuangan di dieu upami teu aya putra seandainya putra-putra apa haji di dieu sadayana ngantunkeun ti payun siapa yang akan menjadikan penerusna tukang son mah moal bisaeun ngagantian punten we ieu mah da abdi mah akrabna ka Kang Haji Oni upami Kang Haji Oni ngantunkeun ti payun aslina tukang son moal bisaeun ngagantian jadi Kang Haji Oni tapi upami Kang Haji Oni tukang son maot ti heula siap Kang Haji Oni mamanggul salon siap itulah perbedaan kiai itulah perbedaan ustad sagala bisa jadi RT maot siap RW maot kiai jadi RW siap tukang son maot kiai siap jadi tukang son matak lamun bisa manawar ke Allah nupang payuna maot teh tong Kang Haji Oni mending tukang son we heula ngantunkeun Pak Haji Hasan ece ya Allah tos bagja tos bahagia di alam barzahna ngantunkeun ilmu dipasihkeun ka ibu manfaat urang mah engke maot ninggalkeun alam dunia naon urek dibawa naon nu bakal ngabahagiakeun ibu di alam akhirat naon anu bakal ngabagjakeun ece di alam barzah ece araya
Persiapkan ti ayeuna amal sebelum datang ajal. Tong sombong tong balaga hirup di alam dunia pedah loba harta. Ibu ayeuna nu keur ngaji kena boga gelang hiji meni hayang we gagaro deket di eti geuleuh. Yuk maot mah moal dibawa. Yuk kongkorong maot mah moal dicanak. Nu beunghar urang dieu mobilna di garasina babalatak di bawah henteu. Aya urang dieu nu maot nyanyanak mobil. Aya ge nu maot katabrak mobil. Aya urang dieu nu maot mamawa motor. Eueuh aya ge nu maot ti kusruk tina motor. Naon nu rek dibawa maot ku urang? Eueuh deui iwati amal urang. Danu maot na oge urang lain soleh. Ik lamun ece maot mawa amal soleh ke soleh maot mawa nusaha. Nu dicanak mah amal Kang Haji ngantunkeun nu dicanak ku Kang Haji amal Kang Haji. Mana amalna nu mangfaat kanggo Kang Haji di antawis aya paribahasa haleuangkeun ku ece geuning yuk da harapal. Apabila anak manusia telah pergi ke alam, tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 Yang pertama sodakoh. Keduanya ilmu yang berguna untuk sesamanya. Yang ketiga doa anak yang tilu ibu nu bakal nyalametkeun. Ece engke ketika tos maut di alam kubur cicing moal bisa balik deui ke alam dunia. Ece engke tos di alam akhirat moal bisa balik deui ka ranca bungur ieu teh naon? Moal bisa balik deui kumpul jeung dulur ngan ukur urang ngarasakeun kanikmatan lamun urang ayeuna iman Islam di sanak mautna nikmat di alam kubur. Mun ece ayeuna husnul khotimah naudzubillah maut tiba ngarasakeun siksa di jero kubur naudzubillah min. Persiapkan ti ayeuna nu loba harta tong balaga nu boga dunia tong bangga ku dunia. Tuh mengpeung aya nu kudu diberekna sodakoh ti ayeuna atuh da budak urang teh yeuh. Di dieu ngaji madrasah diniyah aya Kang Haji Oni, Kang Haji sesepuh di dieu kersana Kang Haji Aep. Sok ibu rek lebaran teh meulikeun sarung BHS. Da ari waca matong boro-boro meuli BHS iuran ka diniyah ge henteu. Aya nu kitu aya. Ari anak hayang soleh, ari kiai nu ngauruk teu diperhatikeun. Di penta bayaran ge meuni embung, ari meuli baso unggal poe. Aya nu kitu aya. Rareongan atuh guru-guru teh bere hadiah, kiai teh bere sok wali murid. Ayeuna mah taun ayeuna mah urang pangmelikeun Kang Haji Oni jeung Kang Haji Aep yuk sarung BHS gaya. Nu 1 juta atuh ece. Atuh teu nu 1 juta ge Cosmo nu 300.000. Ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot deui, tinu maot deui. Atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajung jurigan. Makana di lemur abdi ayeuna loba kiai jujur aja. Eta ka kiai nyebut jurig. Astagfirullah, geda geus blok ieu deui wae. Bu, ibu, sok cenah da urang mah teu boga duitna, tah geulang gerajarual. Tongnya komo sodako ka kiai merejang bangunan pasantren mana koso malun min sodakotin bal yajdad. Harta nu disodakohkeun moal ngurangan ku Allah bakal ditambah. Tong ungut-ungutan bari amin mereh henteu. Insya Kang Haji mah di dia keluarga pasantren moal nyuhunkeun ka wali murid, ka murid da moal menta ngan ibu nu boga budak ngaji di dieu sing harideng. Bu, araya lanjut. Ibu ayeuna bakal maut, urang ayeuna keur di alam dunia loba dunia, tapi koret lain malah nyalametkeun, lain ngabagjakeun di akhirat. Mebeut meulit ka ibu eta dunia naudzubillah min. Gerajarual eta mas aslina abdi ge lain teu hayang ibu boga kongkorong, lain teu boga duit. Tak duit mah ayeuna ge bakal meunang ti Kang Haji Oni. Meureun ayeuna ge maksakeun tuluy meuli ka toko Mas Hari Dewi. Ngan abdi mamikir 2 kali. Taroskeun ka teh Haji Opa. Abdi ge sami gaduh lembaga pun Bapak ngadirikeun pasantren ti tahun 78. Amanat pun Bapak awas mun nyieun bangunan. Naon wae bangunanna di pasantren jang kamangpaatan santri ulah menang proposal, menang ngaji we tah.
matak digunuk-gunuk teh lain digunuk-gunuk ka materialkeun we ladang pengajian teh lain teu hayang boga emas sok kabita kadang mah ku batur tadi ge salaki ngaharewas umi engke mah teh Kang Haji Oni urang kasari Dewi belikeun kana gelang jang umi abdi mah kajeun ka salaki sok wani kajeun doraka ngalawan moal bi umi mah lain mung make kongkorong lain teu hayang meuli mikir dua kali sing emut bu umur teh moal lila leuheung lamun abdi nu panjang umurna kumaha lamun salaki nu panjang umurna abdi mau ti heula rek kumaha nasib kongkorong ladang ngaji ti Kang Haji Oni kitu tah pikir ku oco nalangsa meureun urang di jero kubur mikiran kongkorong kakarek dipake saminggu kaburu maut salaki nu atoh mangi kongkorong anyar tuluy kawin deui mas kawina kongkorong urang ladang ti Haji Oni jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti mung pertemanan yang menyakitkan cek hei ibu nu teu loba dunia ulah kabita ku tatangga nu loba dunia da can karuhan nu loba harta hidupna bahagia bener teh bu tatangga abdi ge begang ngawakna padahal mah duitna loba unggal poe daharna ge di rumah makan ampera dengan sanguna ge jeung lauk nila caina ge aqua gelasna ge pisensa tiungna ge joya el jata jeung gelombang cinta merekna sarena unggal poe dina kasur busak nu merekna alga geuning kunaon begang awakna si horeng batina teu bahagia kasiksa da salakina kagoda ku awewe SMA Yeung moal bahagia ku loba dunia ceu nu bahagia mah sanajan saeutik tapi di suku dinikmat dipake ibadah ka Gusti nu Maha ceu ku salaki dipangmalikeun emas bahagia teu da salaki selingkuh ka ceu imas HP iPhone ari salaki main di belakang selingkuh jeung cepopon teu bahagia mending keneh hirup mah sanajan nini aki-aki unggal poe nginum cinteh bari nu kamari tapi kalau suami tidak pindah ke lain hati aku mah happy aduh tak ya nu keprok teh korban ya teh ya dah sagala ge kudu loba syukuran syukuri apa yang hidup adalah anugerah hidup teh ibu mata kurang pula eureun maca alhamdulillah kompak-kompak salaki mere duit 1000 ka dieu mekelan alhamdulillah tarikan salaki ngana pakahan saminggu 20.000 alhamdulillah 100.000 sabulan alhamdulillah 7 bulan salaki teu balik-balik usaha jauh bacakeun inna atoina kal kausar ieu awewe teu areling salaki buburu innalillahi batur mah atoh boga salaki usaha alhamdulillah ieu mah innalillahi disangka salakina maot meureun bu ibu sok kade sodaqoh tingali Siti Khadijah hey halo araya Siti Khadijah teh saha ibu istri Nabi Muhammad Siti Khadijah mah ibu beunghar tapi teu sombong janda kaya sakota Mekah mah pangkayana janda Siti Kho dunia na kamanakeun seep dikorbankeun ka ngabela agama sae ku budi sae ku parangi sae ku bahasa tah ibu ge da di dieu lolobana awewe sing jadi sapertos istri urang teh Siti Kho kasalaki tong wani popolot komo balik pangajian ayeuna datang ka imah ibu teh ngobrol urang bari jamed baket ulah bari sosorongot popolotot komo balik ngaji mah bu ayeuna urang teh ngaji teh di pasantren datang ka imah hareupeun salaki ibu engke sing daek ngadang danan diri ladang ngaji ngadangukeun obrolan salaki ladang ngaji lain ngadangkak jeung ngadangkak atuh da salaki ge lain atoheun sieuneun ke iya pamajikan balik ngaji ti Haji Oni jadi edan datang ka imah nalawang panto tuluy kieu
Bedul cek salakina teh itu aya bakakak hidung. Nya hidungnya tutung deui. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, Raya, ibu teh boga budak ieu ceuk. Ibu teh kudu jadi contoh. Lamun ibu budak teu soleh wae, mun ibu budak di pasantren anger keneh wae teu soleh, tong nyalahkeun guru ngaji na, tong nyalahkeun Kang Haji Aepna, tong nyalahkeun Kang Haji Onina, introspeksi diri, kewajiban ngauruk budak lain guru ngaji tapi indung jeung bapak. Nah, ibu teu bisa diserenkeun ka kiai, mun budak teu bisa wae ngaji, ibu tong nyalahkeun kiai, da kewajiban nyolehkeun anak mah, memeh nyolehkeun anak ge solehkeun heula indung jeung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Matak ibu payunan salaki komo aya anak ulah wani pasea hareupeun anak bisi diturutan ku anak bahasa kasar. Sok panggil salaki dengan kata bahasa nu mesra komo hareupeun budak. Contohan anak teh ece bade ka mana-mana angkat assalamualaikum papa. Cek salaki teh waalaikumsalam mama. Ieu mah budak minta jajan tuh ka bapak sia. Cok bapana teh pugu eueuh duit na geus dibikeun ka indung sia. Berarti eta nu minta jajan teh anak. Ibu, Bu, mun ibu hoyong barokah salaki jeung pamajikan ibu rumah tangga genah betah tumanina, boga pakaian weuteuh dahar seubeuh imah pageuh, pamajikan carang reuneuh kolor teu woleh baseuh unggal peuting ngeureuyeuh. Punten ibu, ibuna kudu solehah, bapana kudu soleh. Matak ieu aa santri calon kiai, calon anu bakal jadi suami teu butuh guru Pak Kasep, salaki mah teu butuh nu kasep, butuh ge pemimpin rumah tangga mah nujud. Kompak nu tanggung, nu gede perha. Ibu syukuran ka Allah ayeuna mun boga salaki nu gede kanyaah ece. Naon neng nyebut gede nu kitu? Ce budak-budak atuh. Ibu ayeuna budak keur di pasantren bekalna ti mana ulah meunang unyak anyuk ngahutang ka Bang Emok. Tarimakeun ti salaki hayang barokah, salaki ka sawah amparkeun sajadah, salat duha 2 rakaat, ulah kala ulin ka imah Ce Odah jeung Ce Yayah. Ngariung jeung Ce Isah dipingpin ku Ce Tuti jeung Ce Titin. Araremok jeung Ce Oneng saya berjanji. Aya nu kitu aya. Awas Cek Cek ok salaki kasawah ibu amparkeun sajadah, salaki tani ibu usali, ibu teh bari ngecelakeun cai mata hayang barokah rumah tangga, anak hayang balalager saroleh, ibu teh ngadua bari ngabayangkeun salaki nu geus jiga barongsai. Init kasawah huntu koneng tongong hideung suku jebrag bari mangul naon mangul gagangna da paculna mah ditungtung ece. Nu dipangul mah gagangna odah lain. Ibu teh ngaduakeun salaki ya Allah. Bari ece ramisak hampura. Abdi ayeuna mamal unyak anyuk deui ka Bang Emok. Abdi karunya ka salaki nu keur macul di sawah batur bari tongongna geus hideung. Abdi rek ngadua ayeuna ta salat duha ya Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Lamun salaki abdi rezekina di luhur langit kene turunkeun ya Allah. Kapan ngadak-ngadak doa ibu diijabah ku Allah. Salaki nu keur macul di sawah batur katinggang kalapa. Wa in kana fil ardi fahriju ya Allah. Lamun salaki abdi di jero tanah rezekina kaluarkeun ya Allah. Nu keur macul ngadak-ngadak belut nu kaluar. Alhamdulillah. Uih ti sawah salaki ku ibu sambut dengan bahasa kahata yang mesra. Karunya ningali salaki meuni geus pinuh ku leutak. Bakal betah, bakal ngareunah salaki disambut ku suami ku istri anu bear budi. Ibu teh geus ngajanteng di lawang. Lamun salaki datang papageun tepi ka lawang, butuh hate anu senang dibarengan ku senyuman osok tara. Tuluy ku ibu teh
tuluy udaran acukna, tuluy susutan kesangna, dihihidan salirana, taros naon kahoyongna osok tara. Akang bade ngaleut heula, akang bade ka jamban heula, akang bade ka kamar heula, akang bade tuang heula osok tara. Sarua abdi ge tara euceuk. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tos ibu, dunia harta semua adalah titip. Kembalikan ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Persiapkan ti ayeuna dunia kamanakeun bikeun deui ka Allah sodakohkeun. Dua nu bakal ngocor pahala ilmu anuman Kang Haji Ibu almarhum. Ibu ge ngaraos panginten. Salami Kang Haji nu juju meneng keneh. Tiap waktos ngaurukan ibu. Masihan ilmu ka ibu manfaat. Diteraskeun ku putrana sadayana ibu ngaulang di dieu maslahat manfaat. Bangga ibu boga budak bisa ngaji, tong bangga boga anak bisa nyanyi. Da bisa ngaji mah ibu, keur ibu teh moal rugi, tapi lamun anak bisa nyanyi teu bisa ngaji mah rugi. Maot mah ibu moal dianterkeun ku anak nu bisa nyanyi moal, anger ku nu bisa ngaji. Apa haji mangantunkeun alam dunia tos tenang. Bade ngantunkeun ge diriung ku pala putra anu soleh, ibu macan karuhan. Komo lamun anakna teu ka pasantrenkeun, komo lamun budak ibu na teu ngaji, komo lamun ibu budak boga budakna teu di pondok, tong boro-boro apal maca kitab, Quran oge teu apal naudzubillah. Maknya budak bisa nyanyi wungkul, ibu engke keur sakarat engkak-engkakan, diharewosan ku anak teh lain ku talqin. Kumapokna cek budak ibu, mama aku persembahkan lagu yang terakhir. Piraku kitu eueuh kabejakeun, tapi lamun ibu boga anak tilu kabeh menang di pasantren, kabeh menang ayeuna ngadidik ku agama, bangga keur ece, bagja keur indung bapakna, nuju engkak-engkakan sakarat budak maraca Quran, nalkinan sieun teuing indung jeung bapa, maotna teu nyanak iman jeung Islam, anak gawat maos la ilaha dituturkan ku indung bapa nu keur sakarat la ilaha Muhammadur Rasulullah, dituturkan ku indung bapa nu keur sakarat Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa indung bapa bagja urang ninggalkeun dunia, dianterkeun ku anak anu saroho. Matak ibu ulah gengsi lamun anak daek masaan. Tuh tingali apa haji mah haji di dieu, sarena putra putrina di palasantren. Sarukses ibu. Matak ibu ge kudu hayang nurutan. Ulah kalah naon cenah di pasantren mah budak teh sok kalah budug. Tingali teh opa ge bisa kieu teh di pasantren mah baheula di hudana budug. Kang Haji Oni ngalaman budug. Tukang son we meureun henteu teh. Sadayana nu jadi ustad teh santri-santri, ieu teh jero nama keur gagaro nahan ateul. Da santri mah identik jeung budug. Abdi ge bisa kieu teh ibu ieu teh ladang masantren ya. Maknya bisa ceramah ladang budug. Eueuh ti dituna. Sugan teh ayeuna mah budak santri teh moal barudug. Sugan teh baheula unggul. Ah, ibu sami dipun bapa ge di pasantren barudug. Cek ibu teh geuning cenah kunaon santri budug. Sabab ustadna ge bunga ustadna mah. Manya ya ustad budug. Tah, geus 2 kali moyok ka ustad. Tadi ka kiai nyebut jurig ayeuna ka ustad nyebut budug. Awas ece tong ngadeukeutan nu aredan kieu. Abdi sieun di sanghareupan ku nu aredan. Sieun balik ka bawah GR ece. Punten mang tukang son anu badag awak pangnewakeun si ibu itu tuh. Si ibu itu pangtarikna tuh nyebut gelo tuh ka abdi tuh. Tewak buru tewak. Teri doa. Pokona mah sawe jemaah nu ka abdi nyebut ayeuna gelo kudu dicekal ece. Dicekek mah pae atuh eta. Allah bu, kadek boga dunia boga anak tong sok sombong. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Pepeja harta banda anak tong matak jadi penghalang kana jalan eling ka Gusti. Pasantrenkeun kadek bubudakeun bae budug oge. Karasa ku abdi baheula mah nyeri hate sok dipoyokan budug. Ayeuna mah diresapi dihayati geuning budug-buduge baro.
barorok kece di mana buduk barokah. Caya buduk barokah geura. Astagfirullah. Ade tong bora-bora nu geus kolot punten anak santri di pasantren sarua iman mah kudu kuat. Iman sing kuat. Sabab hirup itu penuh uji, penuh coba, penuh rinta. Komo lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan. Lain rana. Jika rana. Keun bae lah randa ge asal ngeureueuh ibadah. Ngeureueuh ngaji, geuning apal ngeunah geus ngasaan sugan. Di mana aya rana ngeunah, mun ngeunah ge laku atuh. Geus puguh matak jadi rana ge bau. Datang boro-boro ibu tukang son oge sarua. Ece teh dijieuna mah tinu barokah ece. Eta ka tukang son geus dipitnah deui. Disebut bau astagfirullahaladzim. Bu, tilu nu bakal ngocor pahala sedekah, ilmu nu manfaat, doa anak anu soleh. Makana kade bu sok budak bangga urang bisa maca Al-Quran. Teu bangga ayeuna mah bu maca Quran budak teh geus aya metode Iqra. Beda jeung urang baheula. Urang mah baheula mah ngahejah. B jabar ba, P jabar pa, sin JRC, ya jabar ya bapa sia kitu balap. Moal ngalaman eta mah abdi nu ngalaman mah tahun 78 80 bari yang hareupan damar cempor geuning bu. Hidung irung teh ku kebul damar cempor. Di papatahan ku inung sok cara tuturkeun ka PSU dal PSU ali PSU sin jabar sa he jabar ha kudu usaha. Hijikeun tinu tadi bapa sia kudu usaha. Baheula mah kitu berjamaah, baheula mah lain di masjid, di tajug, ku talupuh. Salat teh lain ku mukena baheula mah langka, ku samping we ditalikeun kana gado. Geus beres salat teh, inget ibu abdi mah sok nyieun babangkongan, pabenyeng-benyeng jeung babaturan. Kaalaman teu? Kaalaman. Ayeuna mah tingali fasilitas geus aya, masjid geus aya. Wahai bapak, wahai anak muda, tong balaga. Ibu budak hayang soleh, salaki jurungkeun ibadah sing istiqomah, salat awal waktu mun leuleus salaki bere pita min, mun kedul salaki teradek berjamaah ka masjid ku ibu sing loba dibere sumanget lain susu. Si eta mah jigjigana susu. Atuh dibere susu mah salaki teh kalah ngagenyel di imah. Teuing parah eta mah parah. Yuh. Sok ajaran ku oce engke salaki tita salat dibere pepentelnya ngagantel atuh. Agak mal bener ngaji jeung pasien mah kieu lah teu nyara rambung lah. Bu, awas eling-eling dulur, ibadah ulah, berang peuting ulah, bisina kaburu. Pai horeng maut ngado, borosok di poho, datangna teu mere, ngageretek taya berang taya raja taya. Di mana ajal gesumping temenang tempo anak king orang kaya mati orang miskin. Raja-raja rakyat biasa Pak RT tukang son aya keneh ngajentuli Gusti iya nu ngajentuli sang kaririwa wilujeng siang kaririwa mata punten bu, nu boga imah luhur tong takabur, nu boga imah jangkung kutong adigung, nu boga imah gedong tong sombong, geus maot maka bege urang teh dikub. Diasupkeun kana jero taneuh, dibalikeun deui ku Allah ka asal. Urang ku Allah asal diciptakeun tina taneuh, mata kula salah ibu engke ge urang bakal balika ka imah, engke mah dah hirup kan euceuna oge. Maknya balik kalah rek ngaliang kawas jangkrik. Ari imah rek dikamanakeun ku euceu. Allahu Akbar. Bu, ibu kadieu ti buminya sing dihapunten dosa sadayana ku Allah. Arwi ti di urang sing karenging ilmu anu manfaat. Inti tina panguasaan ayeuna yuk cintai para ulama, cintai guru ngaji. Man akramal ulama pakod akromani, wa man akromani pakod akramallah, wa man akramallah dahul jannah. Ala ulama warasatul anbiya, ulama teh pewaris nabi. Beda jeung hansip, ari hansip mah al hansipu warasatul abriya. Hansip mah pewaris para abri, abri nage abri terkutuk. Geuning kunaon
Naon Hansip disebut pewaris abdi terkutuk sabab Hansip mah bajuna ti baheula teu roreng-roreng polos. Senjata lain pistol pepentung jeung piriwit. Makanya kada ibu jangan menyakiti hati ulama, jangan menyakiti hati kiai. Neng aa nu jadi santri sing jadi penerus kiai. Subhanul yaum rizalul ghad, santri nu ayeuna keur ngaji ulama untuk di masa yang akan datang. Ibu boga budak parawan bikeun hiji mah tuka santri. Da apal itu teh ijo tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat. Betah bu boga minantu santri mah ajaran geura. Santri mah tong boro-boro ayeuna geus dewasa. Kitu-kitu keneh we teh elmuna mah geus diulik sagala. Matak tenang lamun geus kawin teh lah santri mah mitoha koret dirukiah we. Mitoha cerewen adanan lah. Santri matak jangan menghina santri. Hidup santri. Takbir santri. Mudah-mudahan pesantren Miftahul Huda di dia sing tambih maju tambah jaya abadi sepanjang masa, amin ya robbal alamin. Sadena pala putra apa haji mudah-mudahan sarehat parajang yuswa. Alhamdulillah abdi mah akrabna sareng teh opa kalasan teh opa saangkatan sareng pun adi teh haji epa. Ari abdi kan 3 bersaudara, abdi pangageungna tos pada uninga abdi namina Aah, nu kadua mah rai abdi namina Beben, nu paling terakhir namina Cecep. Jadi trio ABC Aah Beben Cecep. Alhamdulillah. Doakeun nya anya Umi teh bade terbang ke Kuala Lumpur Malaysia trio ABC. Alhamdulillah tahadus binikmat dionang ku artis Siti Nurhalisa. Kedah kaditu ngisi acara di Malaysia dalam rangka syukuran hitanan si Upin dan si Ipin. Katipu. Nah, kadia ge da atuh da Bu ngetang kacape mah capek nganda kumaha deui. Demut-emut mah da kedahna mah jadwal ayeuna teh abdi teh di Karawang. Kunaon geuning teu ka Karawang, dipikir-pikir sapaparat jalan bari nepak tarang rek naon ka Karawang da eueuh nu ngonang. Matak mending keneh ka dieu we lah eceu dionang alhamdulillah sok bangga ibu anak bisa ngaji, ulah bangga anak jadi polisi lamun teu bisa ngaji. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah abdi pasihan kupun biang wasta Aah Nurul Muhibah. Nurul itu cahaya muhibah yang dicintai. Neng ayeuna ibu gaduh putra hoyong soleh berilah nama nusae. Ibu ayeuna keur hamil siapkan nama untuk anak. Ulah alus tapi eueuh hartina. Pan sok aya ngaran budak teh sanamina Febri. Peda lahirna bulan Februari. Ari eta nu bulan April Apriliani. Ari eta nu bulan Maret Meri. Tuh. Di abdi ge aya jang sangaran budak teh eta CTIB cenah Gani atuh ari Gani mah tina Asmaul Husna tina Goni make Abdul jadi Abdul Gani. Moal cenah Bu Haji da abdi mah lain tina Asmaul Husna ngaran Gani teh tina naon singkatan pedah bapak abdi angga inung abdi nani jadi Gani. Oh kumaha ceng teh lamun inung maneh mumun bapak maneh iding muning. Kabayang lamun bapana Abbas inungna Kokom anakna jadi eta lamun bapana Tata inungna Ai anakna jadi untuk si Ece di Pengker Gaya naminanya Bun Siti Maesaroh ngan ayeuna keur papanasan jadi Siti Moesirah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sok ibu nami masing saya budaknya upami pameget canat tina Asmaul Husna ngange Abdul Rahman, Abdul Manan, Abdul Rahim, ngange Muhammad Ridwan, Muhammad Tontowi, Ahmad Jailani. Bagus. Mun istri nganggo Siti Aisyah, Siti Maesaroh, Siti Maimunah, Siti Maryam, Siti Zainab, sae. Sanamina ieu euy Siti Saetoniah beduh. Budak di ngaranan setan. Atuh geus gadena teh mangkal di Pangandaran jadi jablay. Ditarip jerkut 15.000 toto jerna jukut. Naudzu billah. Mudah-mudahan ibu
Urang dikempelkeun ayeuna di pasantren Mitul Huda. Syariatna ku panitia ku Kang Haji keluarga besar Mitul Huda. Hakikatna ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang ku Allah sing dikumpulkeun dugikeun ka surga. Amin ya robbal alamin. Abdi bade teras ngalajeng ka Garut. Uyus teu naroskeun oge. Doa mudah-mudahan selamat di perjalanan. Utamina di pasian kesehatan. Aslina ibu damun kada susumpahan mah abdi teh kedah nyebat demi Allah mah kurang sehat. Ieu teh teu enak batuk wae. Upami dicanak nyarios dada nyeri teras kana mastaka teh asa dibenyengan kitu teh asa dijengutan raraosan mah padahal diparios atos. Mudah-mudahan Allah masihan kesehatan. Katami sababaraha hari deui saya akan merana akan ditinggal suami tercinta. Doakan pun lancek bade angkat ka tanah suci Mekah enjing kaping 20 April bade ngalaksanakeun ibadah haji. Karasan mantena tiap tahun dipercanten kanggo ngabingbing jamaah haji plus ti Travel Ananda Nurul Haromain. Ayeuna 2 bis jamaahna sadayana orang Makassar anu ngiring kana haji plus di Travel Ananda Nurul Haromain. Pidu anak kangepun lancek mudah-mudahan nu bade ngalaksanakeun ibadah haji disehatkeun ku Allah, dilancarkeun ibadah haji. Nah, ditampi mabrur makbul ibadah haji. Nah, amin ya robbal alamin. Cipejeuh jalan Cieurik meuli kupat di abonan, pepejeuh pami marulih ulah ngupat ka awonan, sanes teu hoyong dipanjangan waktosna tos teu nyekapan. Buah kaliki meserna di parapatan. Mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi, ulah eureun maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan. Aminan. Sing tarik hiji deui buah kaliki meserna di parapatan. Mun Kang Haji Oni ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Kurang tarik. Terima kasih atas dukungan semuanya. Tapi wios eta mah teu kedah janten abdi anu kedah ngemutan, eta mah urusan panitia nu kudu ngemutan. Leres teu Bu? Dakeun aya di dieu mah Kang Haji Oni, Kang Haji mah tuh dah di dieu keluarga pasantren. Kang Haji asli yakin jalmi eling ibu. Eling teu Kang Haji Oni. Jawab eling teu. Tah abdi bade nyeri hate ayeuna mah. Ibu teu adil Kang Haji disebut eling, ari abdi tadi disebut gelo. Bahkan ku si eta mah geus 2 kali dinyeri-nyeri disebut kurang ajar. Matak abdi bade dendam ka Kang Haji Oni nu terakhir kali. Nah ayeuna abdi kek nangtukeun eling teu na Kang Haji Oni kumaha engke mere gede jeung leutikna. Kompak bantuan nyora. Mun mere gede berarti Kang Haji Oni teh eling, sing tarik. Mun mere gede berarti Kang Haji Oni teh eling, mun mere leutik berarti henteu tegede. Geus walatra ayeuna mah dipitnah keluarga. Kang Haji Oni disebut teu eling, abdi disebut gelo, tadi kiai disebut jurig, ustad disebut budug, tukang son disebut bau. Mangga nyangakeun bisi aya Pak RT, aya Pak RW nyangakeun ieu warga urus nu aredan kieu. Bade diinpus bawa KTMC mangga abringkeun, bade dirukiah mangga. Ece keun bae urang edan asal edan ku Gusti. Da urang rumasa diciptakeun ku Gusti. Ngan urang teh cicingna di negara Republik Indonesia. Bantuan bari urang teh geus merdek. Matak titip ibu sing bisa ngajaga 17 rakaat lain Agustus. Begitu eling. Kalakana 17 Agustusan. 17 rakaat kewajiban, aja lain upacara ngahormat di lapang. 17 rakaat kewajiban lohor, opat asar, opat maghrib, isya, subuh. Tuh, ayeuna aya pasantren, aya masjid salaki, ulah kaheuman ku bangkong ngecep peda deket. Mengpeng deket, komo nu jauh, loba lengkah, loba pahala, asup ka masjid salat berjamaah. Cager salaki jurungkeun, gering paksa sing daekeun init ka dokter ece gering mah. Manya digogotong ke masjid atuh. Usum hujan tinggal make payung, usum leueur tinggal mawa. Itek usum poek tinggal mekel batre, jurungkeun ka masjid. Alus henteu bu lamun salaki ibu hujan di payung ka masjid. Teu tuna we di luar payung mah. Maknya di papayung di jero masjid. Rek
iraha salatna batur geus Allahu Akbar salaki kieu keneh nyeng celek nyenyekel payu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Atur nuhun jamaah sadayana teu acan waka ayeuna bubar teuking waka bubar sateu acan dipungkas ku doa tong waka cengkat tong waka angkat tuh si ibu mah gecengkat geuning. Mun da kitu jurig masuk sieun ku doa eceu. Muhun geus ngajungjung bujur jurig mah. Darek ngadoa rek balik ti heula jurig mah kitu sok sieun ku doa. Matak anu balik ti heula encan doa eta teh ngaranna mingat eceu. Teu tulus diuk deui eceu. Tulus. Eceu mah mau anu balik ti heula jurig mingat. Manya ya jurig ngais budak. Piraku jurig jajan balon eceu. Mudah-mudahan jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Terakhir ibu kamari urang tos dideheuskeun ku Allah 30 dinten lamina di bulan premium pre makan dan minum. Di bulan pertalit perut terasa melilit. Tapi yakin ibu selama bulan Ramadan di malam hari kita tetap menggunakan pertamak. Apa itu pertamak? Pertaubatan yang maksimal. Mudah-mudahan dengan menggunakan pertaubatan yang maksimal di bulan pre makan dan minum, di bulan perut terasa melilit alias pertalit, mudah-mudahan ibu kamari di akhir Ramadan sampai saat ini Allah memberikan hadiah kita semua dipertemukan dengan bensin. Apa itu bensin? Benar surga itu indah. Dikempelkeun ayeuna urang ku panitia hakikatna ku Allah sadayana sing dikempelkeun ku Allah jaga dugikeun ka surga amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.